Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Puasa teh geus poe kasabaraha nya ayeuna teh? 17 kali 15 nya. Uluh, nya aya hiu sagala di dieu. Teu balik eta teh hiu saya. Mama Neng. Karek mulai videona geus datang deui ririwat. Aing keur naon ieu? Nya ari katinggalna keur naon atuh Bu Haji? Yey, menuju das kitu Mama Neng ka Ibu Haji teh. Teu meunang kitu ieu. Bae, kumaha Mama Neng? Lan Bu Haji rek naon ieu ka dieu teh? Rek marek hormat deui? Moal Mama Neng, Ibu Haji mah nya ka dieu teh ukur dek ngajak ngobrol ieu. Meni jiga nu akrab wae ieu ngajak ngobrol. Nya akrab atuh Mama Neng. Pan Ibu Haji teh geus nganggap Mama Neng dulur ieu. Pret, ari teh dulur cenah. Ngadek ngobrol ke naon atuh ieu teh Bu Haji? Iya, Mama Neng apa nanya emas teh keur mahal-mahalna ieu teh. Heeh, terus? Jadinya cek Mama Neng gitu, Ibu Haji mending beli emas ayeuna atau engke nungguan leuwih mahal gitu emasna. Har itu lieur Bu Haji mah, maknya meuli emas pas keur hargana mahal ieu teh. Mun eudeuh ge ngajual emas ieu lain meuli emas keur harga mahal mah. Kumaha cenahnya Ibu Haji? Nya kan bae atuh Mama Neng, ari orang kaya mah bebas ieu. Pan Ibu Haji mah kaya 7 turunan. Heueuh lah kumaha dirinya atur-atur lah lieur aing mah ngadenge ge. Tapi cek Mama Nengnya, Ibu Haji mending meuli gelang, kongkorong atawa ieu nya cincin gitu emasna. Nya meureun hayangna anu kumaha? Atawa anu batangan gitu Mama Neng. Apa nanya ayeuna mah keur usum eta anu batangan teh emas batangan antam. Atuh meureun aya batangan mah bisa dipake Bu Haji. Pan Bu Haji mah sombong ieu mun boga barang anyar teh sok hayang dipamerkeun ka batur. Har, heueuh oge nya bener Mama Neng, pinter oge ieu. Tapi Bu Haji, Mama Neng dek tanya, ari si Umi ka imah Bu Haji kamari dek naon ya? Dek naon Mama Neng nih kepo eta tehnya. Lain kepo Mama Neng mah tapi asa ku aneh we kitu. Eta si Umi anu jarang keluar imah, tiba-tiba keluar imah eta teh ka imah Bu Haji deui. Naon eta teh nagih hutang ka Bu Haji? Har itu sok sembarangan Mama Neng, maknya ieu Ibu Haji boga hutang. Eudeuh oge Ibu Haji ngahutangkeun ka batur ieu. Pret, sakitu kopetna Ibu Haji mah ngahutangkeun ka batur asa teu mungkin ieu. Di estehan, bapak-bapak, ibu-ibu este. Har, nah si este dagang wayah kieu ieu teh, sok mahiwal ari tantehnya. Este, panas-panas nginum este. Ibu-ibu bade ieu teh este. Moal ceuis, ngan ceuis nah ieu teh wayah kieu geus jualan este, pan beurang keneh atuh ieu mah. Muhun Mama Neng, apanan lamun abdi jualana sore teuing, abdi teu tiasa buka di imah, tapi bukannya di jalan. Oh gitu. Muhun Mama Neng bade moal ieu este kangge buka puasa este. Moal Mama Neng mah soalnya dek ieu Mama Neng teh kolak cau. Oh gitu. Nya atos atuh ari kitu mah mangga ibu-ibu abdi ti payun este. Har, ari Ibu Haji mau ditawaran ieu teh euis. Henteu Ibu Haji mah lamun ku abdi ditawaran ge pasti moal mesen. Hayu ibu-ibu este. Sok sembarangan kitunya si este ka Ibu Haji. Emang lamun ditawaran dek balik kitu Ibu Haji? Moal, apa dana eta mah este na ge henteu hiji Mama Neng. Geuleuh eta mah cai na ge tina cai kolomberan. Sok kitunya ka batur teh amit ieu. Kumaha Haji teh? Nangis atunya kitu cara nama Ibu Haji dek balik ya. Capek panon Ibu Haji ya teh ninggali jelema miskin wae. Hayu Tuh, pan menang karma, matahna atuh Bu Haji, tong sok loba ngomongkeun batur ieu, tong sok ngahinakeun batur. Si digagal ku hiu. Aing. Panas kieu nya cuaca teh. Meni nyeri hulu ya mah panas. Teu kuat. Nah, Haji dibawa ka imah sagala ieu teh. Gara-gara Bu Haji atuh jadi poho omongan teh. Aing. Punten, Mama Neng. Mangga Imas, aya naon ieu? Iya, Mama Neng masa kontrakan laundry nya. Halo, nah geus beres ieu teh Imas. Aduh. Nah geus beres deui teh Imas. Apaan ekspres atuh Mama Neng jadi 1 hari beres. Oh, gitu. Tapi nah ieu mah asa beda Imasnya. Hah? Beda naon ya Mama Neng? Apakah ada yang kurang dengan laundry Imas?
Ieu mah asa semerbak pisan kitu seungit teh. Seungit pisan beda tinu biasana. Banyak teh naon bari mas geus reuas bari mah tetar balik bisa naon. Bener ieu mah semerbak pisan. Make pawangi naon dari mana ieu teh? Bet bisa seungit ke semerbak? Har, asuh eta mah rahasia perusahaan Mama Neng. Wah beja-beja eta mah tuh rahasia dapur. Imas laundry. Nih bejaan we atuh Imas maneh teh. Ka Mama Neng hungkul ieu. Da ka Mama Nengnya mah beja-beja deui da. Suwer ieu mah. Har, nya anggar teh bisa tuh Mama Neng. Ieu mah nya lama Mama Neng yang bajuna seungit kaos eta berarti kudu ngalaundry ka Imas laundry. Seperti itu. Heueuh langke Mama Neng ka maneh ngalaundry deui beh seungit kieu. Ngan jadi sabarahan ieu teh. Aduh. Ampura Imas. Nih mis kawit pisan. Itu Mama Neng. 20.000 ada tahu laundry. Itu atuh. Ya geus atuh ku Mama Neng anterkeun duitna nya sore. Can dicokot soalnya di ATM keneh. Sip atuh Mama Neng ari kitu mah. Hayu Mas balik heula. Dadah. Hayu Imas. Ari si Imas make pewangi naon ieu teh nya? Pewangi Doni atau Sokin nya? Atau make Risno si Imas teh? Miseungit kieu. Duh. Si Imas teh mana ya? Katanya sih mau minjemin uang. Tapi kok ditunggu dari kemarin nggak ada datang sih? Lah, garing cana ya. Ada basi kayaknya padahal panas ya. Tapi ada basi sedikit ke papa. Tuh gening ada si Imas. Imas? Ratna, naon eta manggerawan Imas? Kamu teh bukannya mau minjemin Ratna uang ya? Kok malah nggak ada sama Ratna ditungguin dari kemarin teh? Kemana? Ngancek Bu Eramanya mana yang tong diinjemkeun ieu daripada diinjemkeun teh balik deui duitna. Daek kitu maneh. Lain mau nginjemkeun Mas teh nya Ratna Tapi apa ada kamu ini teh? sian teh balik deui ya teh Mas duitnya. Soalnya cek Bu Era mana mah hese bayar hutangna kitu. Loh, kok tega banget sih Bu Era ngomong kayak gitu? Ngomong Ratna kayak gitu? Hampura aja Ratna lain tadi nginjem gue deh Mas tapi dia Mas kasihan duit atau balik depan 1 juta teh lain duit saeutik ieu duit loba eta teh menurut Imas mah. Dengerin ya Imas, Ratna mah ya kalau minjem uang dibayar kok, kalau ada uangnya mah yang Bu Era juga udah dibayar, udah dilunasin sama Ratna kok. Jadi kenapa harus takut? Tapi udahlah, kalau nggak mau minjemin mah nggak usah tapi-tapian lah, ribet banget deh. Ya udah Ratna pergi aja. Har Ratna di kamar ya Ratna? Ribet banget orang-orang sini. Ya Mas jadi tegena kieu kasih Ratna nya. Geus ngomong dek nginjemkeun tapi teu diinjemkeun. Kumahanya bingung ya Mas. Dek dibere injam, sian teu balik. Teu dibere injam, karunya anakna genep si Ratna teh. Kumahanya? Bingung kieu ya Mas. Dahar we lapar. Assalamualaikum, Neng. Nah, sasora si Ica tanya. Si Ica bener gitu? Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Ica kelah sakedap. Sok dahar cing sebeuh. Nah, sih meni lamun uca assalamualaikum teh sok tara kaluar teu kadenge gitu. Ica, naon ieu? Ari si Enengnya ada ini teh Mama Eneng. Teu aya si Eneng mah, amang di Bumi Jasmine. Oh gitu ya, udah tuh kalau kayak gitu mah Ica ke rumah Jasmine dulu. Assalamualaikum Mama Eneng. Waalaikumsalam. Ini beki deui teh beki ulah suara si Ica nya. Jasmine ari padahal teh naon nya? Anu iya lain anu kaki katana cinta yang lain. Kata lain. Lain atuh Jasmine eta mah parel, ieu mah padel olahraga geuning. Assalamualaikum Jasmine. Waalaikumsalam. Naonnya sih koneng ka dieu? Kalian ada di sini Gening. Sama Ica dicari-cari ke rumah si Neng, ternyata ada di sini. Dek naon kamu koneng mencari-cari kita berdua? Ini Neng, Ica teh pengen diantar ini beli baju lebaran. Meni, leulah keneh Ica lebaran oge. Riweuh ai maning. Teuing barna geunah atuh kamu teh teh antar eta Kakang Badru. Kang Badruna awo Jasmine lagi pulang dulu, dia teh ka lemurnya ka wadok. Oh, seperti itu. Emang kamu dek beli baju lebaran ka mana kitu Ica? Jeung ngajak-ngajak segala ieu teh? Ka ieu Neng, ka VVZ. Lu bener ari kamu Ica?
Emang kau boga duit gitu rek malah baju di PPJ teh? Ya moga atuh Neng macak Ica dek mulai baju kafe VZOG boga duit Ica teh. Dim nih sombong dia. Emang kau boga duit sabaraha gitu Ica dek beli baju di VVZ teh? Moga sakit Ica mah 50.000. Ya mah ya tuh Ica duit sakit umam nih, please deh. Emang kudu boga duit sabaraha gitu Jasmine lamun dek mulai baju di VVZ. Ya minimal ya kamu dek belanja di VVZ mah duitnya 1 juta. Mana loba-loba tuh yang hari kamu Jasmine tersalah eta teh. Nya kan Ica kamu belanjana edek di mall, ngaranna mall mas segala lagi mahal. Cangcut ke 500 ribuan anu hurung tengahna sok. Ya udah tuh Ica mah nggak jadi beli baju di mallnya, mau di Pascal aja we Ica mah belinya. Sarua kene atuh Ica aku mau didinya mah beki mahal pisan kan eta mah atuh ieu ya BBA yang benghar-benghar aja eta mah. Mending ke pasar Andir we atau kau boga duit sakitu mah atau kau mah iya we Ica hayang baju branded mah ini we nu ngaranna teh thrifting eta anu baju urut teh gini. Ya nama baju urut Jasmine da Ica teh atuh hayang gaya lebaran teh hayang trendy jadi trendsetter. Mending teh boga duit mah tong loba gaya atuh Ica kau teh aya-aya we maneh teh. Teuing kau mah Ica gedekeun mah rasa syukur ieu lain gengsi maneh mah miskin loba gaya geura. Ya udah deh Ica mah beli baju thrifting aja buat lebaran mah nggak apa-apa. Atau kamu teh minta we ka Kang Badrun duitnya jeung beli baju lebaran. Kan teh jadi lain beli baju kafelna venta duit anu eta. Nya nah Ica teh kepikirannya. Tapi enengnya sarua Ica kada kepikiran da. Kuberek malikir sirana ge eueusian. Kumaha sih? Ya udah tuh kalau kayak gitu mah Ica minta aja deh ke Kang Badru. Neng antar yuk ke Kang Badru minta duit. Deh, buah, hoream. Ayo Neng antar Ica atau ke Kang Badru. Kelamun Ica diberi duit ke Kang Badru, Neng ku Ica diberi duit yang beli sop buah. Kumaha? Yang geus atuh ari kitu mah hayu, let's go Ca. Ayo Neng. Enggak tuh Neng kamu sein. Sabar atuh Ica ih. Ayo. Neng kamu dek beli sop buah 2 hiji. Nya dua lah. Ya emang ada 2 ada Ica bisa diberi duit nasi utik ari Neng. Yang geus atuh hiji. Nah, jeung ararinit barudak teh, kan Kang Badruna ge eueuh tadi cik si Ica ka wado. Lieur kitu barudak teh. Ari si Seneng ku anggernya geus ulin teh sok tara inget balik budak teh nya. Aing. Ari budak eta sok tara inget balik ulin teh nya Seneng. Mama Neng, di kamana ieu? Iya Bu Erna Mama Neng teh, di kayak masih Jasmine nyuculan si Neng. Oh, gitu eta teh. Tapi Bu Erna asal senyum-senyum wae ieu teh. Aya naon ieu? Mama Neng hayang apal ieu teh? Nya hayang atuh Bu Erna. Aya naon ieu? Mitoha Bu Erna nya akhirna balik ieu. Anu bener ieu teh Bu Erna. Nya bener atuh Mama Neng mah nya teu bener. Lamun teh bener mah atuh Bu Erna malah senyum tadi teh. Kan Bu Erna tadi ge smile ieu. Senyum cantik. Oke nya, tapi nah eta metoh teh jeung balik sagala Bu Erna. Apa nanya? Kamari teh ku Bu Erna dipangbarikeun tiket balik ka Cirebon eta teh. Ku Bu Erna teh dikieukeun diomongkeun teh nya. Ibu, cek Bu Erna teh, aya ge tiket teh kur tanggal 4 hungkul. Sesana mah geus beak geus sold out. Jadi ibu lamun rek mudik ka Cirebon kudu teh ayeuna kene. Soalna mun dikengke tiketna eueuh kitu. Jadi mau teu da mau eta mitoh Bu Erna teh balik kamari teh. Jadi pan Bu Erna smile kitu alhamdulillah kitu. Akal-akalan barat ieu mah moal jauh. Kudu dikitukeun metoh Bu Erna mah, lamun teu dikitukeun nya moal balik-balik eta metoh Bu Erna teh. Kaemeureun balikna teh ieu mah takbiran. Eta ge ari ku kituna mah. Mau enggak mau ini mah Ratna harus pulang kampung. Di sini juga Ratna udah enggak ada uang. Pusing banget deh. Hari eta si Ratna ka mana kuat ka Angkaribung itu? Ratna. Ari mana deh ka mana Ratna? Kuat ka Angkaribung kitu ya teh? Mau pulang Ratna teh Elsa ke kampung halaman, mudik. Nah, jeung balik sagala ari mana Ratna? Gandeng lah Erna, jangan ngajak ngobrol Ratna. Naon ari mana jeung sosorowat sagala ka Bu Erna ya teh? Naon maksudna? Yang ada juga atuh Ratna yang nanya, naon maksudna Bu Erna teh ngomong jangan nginjemin uang ke Ratna ke si Imas? Apa itu teh maksudnya? Har, naon ieu teh?
Nah, udah Bu Erna mau kur ieu hungkul kur ngabejaan ka si Imas. Imas tong dijemkeun duit ka si Ratna. Duit Bu Erna ge eta anu mang tahun-tahun can dibayar. Gitu Bu Erna mah kudu ngomong gitu hungkul. Kata siapa nggak dibayar ada Bu Erna? Makanya jeung kata siapa emane Ratna ieu dengekeun Bu Erna mah nampak duit di mana pas mana pindah ka dia kur 1 juta ieu. Pan utang mana mah leuwih 10 juta ieu. Kumaha ari maneh? 1 juta cenah. Dengerin ya, Ratna mah udah bayar lunas ieu. Bayar lunas ke Bu Erna teh. Jangan belaga nggak tahu deh. Halah, pret lunas di mana ari maneh? Lamun lunas ge Bu Erna nampak bareng duit maneh teh. Ning, Bu Erna teh nampak duit di maneh? Iya kan sama Ratna dititipin itu sama si Sanggul Badan, mertua Bu Erna. Halo Bu Erna, sepada. Delok sapa kowe? Ini Ratna teh nyari Bu Erna, ada nggak ya orangnya di dalam? Oh alah, delok Erna toh. Ora ono Erna nih. Emang kowe iki ada keperluan apa toh? Ini Ratna teh mau bayar utang ke Bu Erna, karena Ratna dapat bonus dari pabrik, jadi mau bayar utang. Oh alah, koyo ngono tondo. Yo wes lah titip aku wae. Nanti aku sampaikan karo Erna. Yo. Oh gitu, ya udah deh nih. Akeh iki. Awas ya harus dikasihin sama Bu Erna, uangnya banyak loh itu. Jangan ditelep ya, jangan dikorupsi. Iyo, tenang aja kowe iki. Pasti aku sampaikan karo Erna. Anu bener mana teh Ratna tolong Bang Awadul buat puasa ya teh. Anu bener. Ya bener lah, ngapain juga Ratna ngawadul atuh. Pusing banget ya udah, Ratna mau pergi. Bye. Ratna, mana anu bener ya teh Ratna? Males banget dah. Alah, kumaha atuh? Buah bener ada diomongkeun ku si Ratna teh nya. Kumaha mah maneh atuh ari kieu carana mah. Bu Erna teh minta si Ratna benernya. Teuing mah maneh mah teu apalna naon moal miluan berenang ya. Hai Bu Erna. Hari tuh maneh, nah Bu Erna juga tinggalkan sorangan ya teh. Alah, sia kumaha ya Bu Erna minta si Ratna. Alah. di estehan panas luang nginum. Padahal tadi kayak Bu Erna smile ya teh. Artinya mah tuh habis balik. Hari itu liur Bu Haji mah kumaha cenahnya. Maknya ngajual emas pas hargana mahal. Ngedek ge beli ya bukan ngejual. Tapi kan kalau kamu gak mau minjemin mah gak usah. Ratna juga